Bismillahirrahmanirrahim. Pasal anu ngawajibkeun kana wudu. Ari anu ngawajibkeun kana wudu eta aya dua perkara. Hiji kusabab hadas jeung liana hadas, kadua kusabab rek ngadegkeun salat jeung liana saperkara anu rek diwuduan. Pasal paduna wudu. Ari paduna wudu eta aya genep perkara. Hiji niat tina ati seperti kieu pokna nawaitu raf'al hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Niat kaulah ngilangkan hukum hadas alit fardu karena Allah. Sarta wajib niat teh dibarengkeun jeung datangna cai kana beungeut. Kadua ngumbah sakabe beungeut. Ari ngaran beungeut nyaeta tiluhur semet anu jadi buuk, ti handap semet kado, ti kikir semet pepentil ceuli pada ceuli duanana. Sarta wajib ngumbah sakur anu jadi dina beungeut kaya bulu atawa liana. Katilu ngumbah leungeun duanana jeung sikuna duanana. Sarta wajib ngumbah sakur anu jadi dina leungeun kaya sengge atawa liana. Kaopat ngusap kulit sirasa eutik atawa buk salambar anu tacan kaluar tina hat sirah. Kalima ngumbah suku duanana jeung memuncanganana duanana. Sarta wajib ngumbah sakur anu jadi dina suku kaya sengge atawa liana. Kagenep tartib. Ari ngaran tartib nyaeta ngaheulakeun anu baris ti heula mandeurikeun anu baris ti pandeuri. Kaya ngaheulakeun ngumbah beungeut sameme ngumbah leungeun. Pasal salasana wudu. Ari salasana wudu eta aya 8 perkara. Munggu ka jalma anu henteu langgeng hadas. Ari anu langgeng hadas mah eta aya 10 perkara. Hiji kudu Islam, teu sawuduna jalma kafir. Kadua tamyiz, tegasna pinter, teu sawuduna budak anu acan tamyiz atawa anu edan. Katilu kudu bersih tina palangan jeung nipas, teu sawuduna awewe nu keur palangan jeung nipas. Kaopat ulah aya anu matak ngahalangan kana datangna cai kana kulit anggota wudu kaya leukeut atawa liana. Kalima dina anggota wudu teh ulah aya nu matak ngowahkeun kana cai saperti gincu atawa liana. Kagenep kudu nyaho yen wudu teh fardu. Katujuh ulah nekatkeun sunat kana salah sahijina fardu wudu anu genep teh eta ulah ditekadkeun sunat. Kadalapan wudu teh kudu ku cai anu nyucikeun nyaeta cai anu cecek tina ukuran bakula atawa leuwih loba. Kasalapan kudu geus manjing waktu. Kasapuluh kudu tuluy-tuluy, tegasna tamatkeun wudu teh dina tempat sahiji bae. Ieu syarat kasalapan kasapuluh munggu ka jalma anu daimil hadas, tegasna jalma anu boga kasakit boson ngocorki getih saumur-umur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin وعلى آل سيدنا محمد